Hampura sayang, sebenarnya aing ngejual jaket, celana, ajeng senal teh, aing jang beli seblak sia, tapi jang main slot. Terus, cau bucat cau, jamu bool. Goblok, kumaha cenah aing eleh wae main slot teh. Karak aing dieu tempo 100 eleh deui wae. Aduh, panas kieu. Sopan si bebek aya seblak. Sini nelpon enak nih si bebek aing. Halo, Jang. Sia kabogote romantisna pisan sia mah panggil aing teh sayang atuh neng. Sayang manuk meureun sia mah. Aya naon sia beb nelpon aing sinarieun sia eta apa pulsaan biasa lagi aing nu nelpon mimiti ka siapan. Aing mah lain aku pulsaan Korea moe apa sia mah teu penting. Mari sia neng ka kabogote kieu-kieu teuing sia mah. Aing hayang seblak ih. Neng keur teu boga duit neng aing nage. Kahayang nyaho aing mah mun teu dipamilikeun geus putus we. Ulah atuh sayang, aing teh cinta sayang ka sia teh. Ye kalau dipareuman goblok jelema teh. Geus mah aing teh slot eleh, si neng adatan yang seblak. Coba bieu duit 100.000 teh euy dibelikeun seblak. Bungak tagoteun si neng. Yang duit ka mana nya? Geus leh aing yang duit lah. Bieur. Aduh, santai amatnya ya hirup aing. Ini kos beban keluarga wae. Gawe henteu naon henteu. Sabodo, tetaplah jadi beban keluarga walaupun menyakitkan nak. Papa tahu. Aktivitas. Boy, man, kok aing di dele-dele hirup sia seneng amat santai. Heulah, nikmat hirup aing mah. Beban, teu sia-sia loba beban ngebebankeun keluarga. Nah, siapa aing loba beban? Kadeuleur dina banget sia oge. Segala yang tai pakai kusut kitu. Wah, edan sia mah banget aing sareng anjing yang tai. Lah, terus kunaon tuh eta banget mun kusut. Kieu nya aing teh eleh slot ieu teh. Coba kaboga aing seblak cenah. Terus serek minjem kitu ka aing. Hehehe. Tak geuning sia apal maksud aing? Hayang muka mari geus mah teh dibayar. Geus we kieu tah aing ngajual jaket, celana, jeung sendal ka sia. Masuk lanjang bajuna. Ulah atuh bajuna mah tuh aing bebulucun tuh deui. Rek jual sabaraha duit ye barang urut make sia. 200.000 kan baik. Eta sia mahal amat barang urut dijual sakitu. 100.000 lah. Kumaha? Yang geus lah aing butuh bisa duit soalnya. Ya geus deber atuh. Yo. Transfer atau kumaha ieu teh? Duit Transfer atuh aing mah tau berbahan ge. Gablek duitna loba. cing sok transfer. Wih, gaya lah. Atuhna nu aing nya. Ade Salah. Aing nya osek main slot. pahalan sia. Panggilia beja nya bisa neng ka dieu. Tah, Oh iya, sip. ujang slebeo. Nuhun nya. Man sia sok nulungan aing bisa. Heulah, da sia mah mun apa kabutuh pasti ka aing. Keur kasana deui atuh. Terus aing mangkat teh lah nya. Luk. Tak keudeuh. Naon deui ari sia? Ieu celanana. Poho. Heeh, poho. Aing rek apel lah kebenaran ya. Poho, pura. Cenah. Menanya sah ya. Yuso atuh sumi. Ya, Bayang tunjuk. Lumayan deh bi. Aing boga baju anyar. tah, asik nih transferan di sini mah. Goblok buahnya. Anjir, duit 100.000. Mending pengen selotongnya kurang. Tapi si bebe pengen sebelah. Apa yang kena selotong lah. Juga menang gede, jangan sok menang gede ya. Pengen kena selotong. Posit 100.000 ayah yang modal. Main sweet bon aja. Sip, ayo pecahkan. Tak jauh aman terus. Pecah, jamu bol. Aduh, wajib tadi bere, kakaliana.
aing pasangkeun dia 100.000 dia. Nah. Aduh. Keluar teh 100 kalina. Udah pecah. Goblok. Udah pecah. Anjing eleh. Suwe. Eleh aing mah. Seblak kita kumaha tuh duit masih eueuh, sepeak. Duh, kebeneran be aing rek nganjang kasih bebek teh aing ngajual baju murah deh. Shopping mah mahal mau dina. Apa nolak? Halo baby. Di mana? Siap Chan? Oh, oke. Akang ATW on the sky. Ganti baju, aing makin gasep wae atuh kacara mana. Paku deh, bebek. Si bebek bisi ngadat. Gaskeun. Lumayan lah sekian mah, bau-bau teh. Celana aja pakai kolor. Sudah jelema edan. Nah iya anu nyeun aing kasep mah. Makin cinta bae. Tupan makin kasep bae aing. Oke, sangai si bebek marah mau ke aing tah. Coba dulu lah. Man, siapa si Ujang tuh? Si Ujang. Tadi mah di dia, cuman mainnya mangkat kayak tuh ngolek di sebelah. Naon sih? Siga apa? Iya baju celana sendal. Gimana si Ujangnya? Nah, aku sih dipakai siang ini mama baju kamu ke aing. Etas ya. Menikungeun awe ngomong teh goblok. Iya buktinya aku sia dipake. Etas ya sembarangan. Iya mah aing menang meuli teh ka Bogos ya. Tadi mah ka dieu meni watir aing nepa begeutna pasti galiang teh kusut. Tah mah ka dieu ngajual jaket, celana jeung sendal. Rek meuli seblak ngomong nama jeung sia. Dan kebeneran aing rek nganjang ka bebek aing ya geus we ku aing dibeli. Itu Aduh aing terhadap ka perjuangan ka buku aing terus ngajual segalana jeung aing. oh eta si Ujang meni bucin pisan ka sia. Lamun aing mah moal daek da kudu rela berkorban ngejual itu ieu. Jangan awe modal pas doang mah. Goblok. Nah, aduh sia ka aing teh geus aing meang si Ujang heula. Juk lah, make bebek ka aing. Halo baby. Oke, akang OTW. Tuh aing ele deui main slot. Si Neng bakal ngambek ya macam mun dibelikin seblak langsung jeung si Neng. Nasi. Sayang, kamu tuh dia, aku nengang kali tuh ka dieu. Geuning sabu tuh kain nenangan aing. Hampurannya sayang, aku suka ambekal kamu. Ning kamu tanya pisan ke aku ngabebelaan ngajual jaket, sendal, jeung celana, jeung meuli seblak jeung Neng. Hampura akunya sayang. Segeda minta hampura sayang. Kamu ngabebelaan ngajual barang kamu demi aku. Ih, aku beruntung moga kamu bos kamu. Mana seblakna sayang? Hampura sayang. Sebenarnya aing ngajual jaket, celana, jeung sendal teh aing jang beli seblak sia tapi jang main slot. Take mun ese sana atau aing menang slot ya karak beli seblak ke sia. Goblok sia segan aing teh sia berkorban jeung aing ternyata jeung main slot. Oh,